Nempeng hatena keur alus ieu mah urang nyapukeun buruan we mempeng keur purun hatena nya heueuh tempo tuh di luhurna mah kararoneng daun teh teh muruluk deui eta teh pasti bala deui buruan teh keun bae lah hayu urang sapukeun. Keur hoream masok hayang ngulikeun nyapukeun kitu ka batur. Komo balana meuni sok ih kabina-bina teuing bala pisan pokona mah hate teh meuni sok geuregeus sok bisa we teu jadi sumala berubah kitu. Padahal kerek kamari menang nyapukeun ieu teh kuriak isuk ditempo teh bala deui da peuting geuningan gede angin. Mempeng keur daek ieu teh sasapu eta saha nu micen pipiti coba dina buruan ni kabina-bina teuing pipiti mah piceun we atuh kanu sampah terus duruk da babari neura. Daek mah isuk keneh sasapu teh ngan ai isuk rebun keneh sok digembrong ku reungit mata kewe geus beurang kitu geus beres di imah sok haroream geuning capek ieu mah sakadaek we beberesna oge ieu geuningan sore karek disapukeun. Hitung-hitung atuh olahraga bakar kalori kitu kan kerek beres tuang ieu teh langsung buru-burukeun sasapu. Tah dilanjut deui aya nama sasapu tabe dieu mah meuni gambrung pisan ku jukut hoream ngababadangkeun we antepkeun kayak ku salaki mun daekeun eta oge soalna sok capeun ai balik ka WT. Komo urang mah sagala hoream jelmana mun daek mah da meuring taeun pembantu tah 10 mah kabeneran halodo ieu teh poena kamari mah ceudem geuningan sapopoe baju oge teu gararing tah ayeuna mah geuningan alhamdulillah halodo ti isuk aya panas tah geuningan disapu oge babari geuning garing kieu mah da lamun hujan mah ieu teh nararapel daun teh geuningan ku dicokotan geuning harese. Baju ge geuning gararing ayeuna mah sawareh eta oge ketang nu kanal mah anger we baseuh keneh maksudna tiis kitu teu baseuh mah. Tah ayeuna mah urang dilanjut deui sasapu buruanna tempo tuh tingali nu balana oge meuni numpuk kitu jiga saminggu teu disapukeun ieu teh. Tah kitu we sasapuna mah diganggu ku budak mun caricingkeun atuh marane teh kumaha mun inung berubah jadi sumala. Barabe berubah jadi sumala make inung eueuh nu misakeun gogorowokan sa RT jiga naka dengeun. Bae lah yang penting mah arantengkeun we antepkeun tah ayeuna mah urang lanjut urang karungan ngarah tereh bersih lah. Kesang badag kesang leutik kalaluar lah meuni geus rupa-rupa geus nyeri cangkeng sagala rupang nu aya nu karasa teh. Karasaan mah umur teh ngora keneh rarasaan kitu tah. Tapi meuni geus loba nu karasa ieu teh. Dongan awak lintuh mah geuningan capek wae kesangan wae pokona mah kitu we nyeri awak oge geuningan unggal poe jigana. Tah ayeuna mah dilanjut wae tunggu geus beres geuningan ngarunganana tuh aya we nu teu kabawa ieu teh sampahna teh. Tah ayeuna mah urang piceun we kanu sabab lomangna ditukangeun imah ayeuna mah urang nguliring we heula tunggu geus beres ayeuna mah tos heula we ah.